Kapan teh tamu aing? Ah nada can jadi. Can jadi hileud peuteui. Ka hiji aya jurigan. Aduh, tapi raoseun lahan mah ieu. Nya lahan mah emang laoseun. Mah payu-payu moal zaman mana oge. Mang bodang geus ka dieu kitu. Sokona kemari kudu saboga dosa nih. Ngaran Mang Bodang. Kaset-kaset ngaran Mang Bodang budeg nih. Kemana nya? Mang! Mang! Mang budeg! Mang! Ih rokok ya! Kemana Mang Bodang? Ih rokok ya! Buat teka dia, tanyakeun kasih comrok gitu ah. Aya juga nama jadi si comrok. Tuh, aya tuh. Aduh, kumaha ieu teh tanah teh euy. Ari dijual euy, eueuh deui. Ari henteu ayeuna kumaha da. Si Sabah ngajak we pasea ari deukeut teh. Di mana nya? Yang pila tanah nu geunaheun ya. Lumayan ya. Rada tiis ya daerah dia. Ah, aya si Akang tuh. Tanyakeun ah. Kenaon, Kang? Weh, ieu nuju ieu we bieu na mah kurat koret ngan rada hoream. Nah ya, naon ieu teh? Ah, ieu we amengan milari tanah anu enakeun jang pila. Kumaha? Milarian tanah ya. Atuh kalarasan gitu mah meureunnan. Abi ge aya niatan bade ngical tanah. Ieu teh manawi. Atuh kalarasan atunya. Mohon, meureun tas ieu na we jodona orang tepang di dieu. Periogina sakumaha? Ah, sakadi 2 hektar paling. Duh nya sok bari ieu teh. Meh rada raoseun ngobrolna. Yos, Punten we kaganggunya nuju. Yos, tenan naon? Aduh, Periogi 2 hektar. mohon. Kalarasan nu abi teh teh aya 4 hektar setengah. Aduh, seueur teuing atuh. Nya bade dikepel mangga 2 hektar oge tenan naon. Tah lamun ka ngepila mah tah ieu di dieu raos pisan. Tah ieu pan di luhur. Ieu pemandangan ka ituna hegar. Nya nya. Cok, Raos tiiseun di dieu teh. nya cai di dieu mah ageung. Cocok kanu naonnya di dieu katangkalan alpukat cocok di dieu. Wah, alpukat di dieu mah kana pepelakan sae Kang pokona mah. Mah kecewa pokona mah. Tacan di pelakannya ayeuna mah. Tacan ayeuna mah teh nya bade digarap ku abi teh. Mun abi teh teh nya lah rada kumaha nya. Sok aya tinggalan heula Kang. Jigaya tamu Jika orang kota bebengetan nama gaya nama. Jika keur ngomongkeun tanah si Cempok jual jadi si Lamken. Kok aing gak mahan sih ah. Ya, badai di ieu panggilnya, badai di mulai digarap kayaknya. Ari nyari bade ical mah. Bade mah. Nah, Kang ya pergi naon Kang amang ka dieu? Iya naraskeun tanah. Nepangkeun heula. Abah. Oh, Abah Heri ya teh? Nya. Oh, Tanah pergi tanah. ya. Ah itu nu abdi tuh tanah mah Kang. Tinggal Kang. Tanah mah bade ngadamel naon Kang, bade ngadamel kolecer gitu. Bade ngadamel naon nu sosorodona teh geuningan. Naonnya? Anu ieu geuningan nu ti dieu tambang bung ko itu. Plingpok. Tah eta di dieu mah cocok. Soalnya gawir, cai normal. Rencana mah hoyong Kang alpukat. Oh, Kang alpukat. Kang, kelanya Kang. Kela Kang. Deuk sia. Kapan teh tamu aing? Ah nada can jadi. Can Sok jadi jadi. hileud peuteui. Pan can jadi teh. Heuh acan mikir deui sia teh sok ini. Ah, arep paling pisan eta. Kang, kumaha Kang? Gampilah di dieu mah mirah hargi mah. Sabaraha ditumbak di dia. Nuhun ditumak keneh di dieu mah. Sabaraha tumakna di dia. Ari ieu mah nya ari anu caket ke jalan mah 5 juta. Wios lah 4 juta we Kakang. Masuk ka pilarian heula lah. Tinggalan heula. Urang ge. Iya. Nya di dia nu bade diisanya. Coba abi ge nya cek abi ge aya 4 hektar setengah. Pilih periogi 2 hektar mangga abi mah. Kana naon? Atuh. Jodona kayaknya. Mun. Atuh Kang Bos tinggalan heula ka ditu abi sambil di dieu korat goret sok we tinggalan sugana aya jodonya. Abi di dieu dah. Nya sok. Nya. Nah, si comro rek dijual nya. Gitu.
Atuh dijual tanah si Comro mah meureun aing mah bisa ngalawannya ka si Comro mah bisa ocon. Aing si Comro keur jongjon, aing udah mahan deui sia. Hargana cocok gitu namanya pakai gila mah gede. Kunaon Kang? Tapi katinggal tunggu. Aduh, terus di mana ari Akang? Nya nu tadi abi. Oh, Abah teh ya. Nya. Di dia calikna ah. Ada tebihan. Aya carioskeun sadik. Aya naon Kang? Di dieu nya. Di dieu Kang. Aya naon? Nah, calik di dia. Aya naon Bah? Jadi kieu abi teh punten pisannya tapi nya perkawis urusan akang peyogi tanah sanes abdi bade ngawagel gitu nya. Nah, kumaha? Jadi kieu saudara mah tanah ieu teh sesah pisan Kang. Da Sesah kumaha? ti kapungkur oge ieu teh tos aya sababaraha jalmi di bade mesa tanah ieu teh. Teu janten jeung teu janten we kahiji aya jurigan. Aduh, tapi raoseun lahan mah ieu. Nya lahan mah emang laoseun. Kahiji ieu teh pamili damel pila ieu teh seueur jurigan ieu teh. Kadua pamili kebonan ieu teh teu efektif. Janten bijil wae eurih melak ieu melak kamari melak terong anjeunna ka dieu bijil eurih. Nya palingan teh candi pacul-paculnya dikoret-koret. Nya cek abi mending milarian di nu sanes cek abi mah. Ieu mah ngawartosan abi mah. Kitu saur abi mah. Manawi teh sahae Kang di dieu. Ah awon pisan. Awon pisan. Sok kae saur abi mah mending putuskeun we moal moal janten. Nuhun atuh. Nuhunnya info. Nya sami-sami. Mudah-mudahan we kangen ngeuleuwih sae nya. Nuhun amin amin. Omat nya. Ieu mah apa jurigan. Nya abi ge keung sidikeun di dieu teh. Abi ge dayong diical teh teh. Mana tuh? Bujang soten. Nya. Wah syah koplok tah ku aing di gamaan sia tangkurak. Bungana yang jauh ti aing sepi atuh tangkurak. Aing kabur ka dia. Wah, bingung jadi matanya. Si Abah bajuri di dia. Lawan nyen sila di dia teh. Bajuri mah. Pikir-pikir heula. Si Akang heula. Itu mah langsung ya pikir-pikir heula Kang. Iya nama ini sedih kurilingan gitu mah doaeun cika nama kana tanah dewe sugana jadi aing ngejauh di si Sabah teh Kang kumaha Kang Terus sae ngun cocoknya mantapnya Kang tapi nya aduh ieu teh serang ieu. Paling di emut-emut heula ku abinya. nah mending jantankeun we ayeuna We gampil panjentan kumaha nya. heeh Emut-emut heula we. Bujeng sonten abdi teh ieu teh. nya atuh ari kitu Aduh nya atur nuhun nya. abi teh tadi teh sugan teh oh Nya. jantan moal kumaha ieu teh Emut-emut heula paling gaya nya Kang. nya siap atuh siap Sang mangga Kang nya. Ya, mangga. Aduh. Nah, Dek bisa jadi teki bawa-bawanya digamahannya itu siapa? Tuh, daknya cek aing ge. Beta ada mencurigakan tuh kalau pada gong. Bener Ieu mah pasti ku si Sabah ya. Digamahan si Kehed teh. Aduh, aing eta kolot euy. Wah, siapa terjadi? Keun sia Comro. Emang sudah dijual mau laksana moal. Ku aing pokona mah tiap ame deuk meuli diintip di gamahan sia. Goblok. Aing curiga ya. Pasti digamahan ku kolot pada gong ya. Woi. Nangis balik deui. Oh. Kumaha eta ngodok meuli tanah jadi? Bingung aing rada aya liuran sih kan. Bingung kumaha?
pan tadi nanti bogoheun. Heeh. At katingali tadi ge geus diilikan. Ai pas geus ngilikan euy. Ujug-ujug manehna teh ngabedokeun. Ciga anu kasieunan, ciga anu aya ngagamahan. Jadi balik we teh. Heeh, dek bingung euy. Ngan tadi teh dek teh sakolebatan. Aya katingali anu lumpat euy. Ting saha gitu nya tapi ada kasamaran lah. Asa teu beda jauh gitu. Tadi ge dek teh lompat da. Oh, ieu mah candi parab ketika bulu burit dek teh lompat. Heeh. Gua nyangka ka dewek seuing mah. Udah ari nyangka mah henteu dewek teh ngan Oh, bisi da urang tadi gua mah candi parab teh lompat ka ditu. aya gitu katingali ku dewek ge ngan heung Jadi terjadi we meureun nya. henteu aing lieur. Oh, cing sabar we lah, sugan atuh isu pageto aya deui batur nu minat. Padahal dek teh aing geus atoh euy. Bisa jauh ti maneh, Bang. Gitu atuh. Bayar rek balik we teh dek ayeuna mah. Balik wae. Balik. Oh, atuh. Tong dibawa eta rokona. Tah kita. Eta nu kamari geus digantian teh. Emang bodong. Si odeng Oh, isuk aya daek balik heula ha. Heeh tuh. Sia goblok rasakeun sini ka aing ngelumpat itu bener dan aing dek marab doma lima tapi dek marab doma. Aing sing kadal ku sia. Sia mah payu-payu moal zaman mana oge. Moal payu moal kumaha oge. Cek aing ge teh salah sangkaan. Sampai ka zaman mana? Da pasti di kelemahan ku psikolog bedegong tah kurang ajar teh. Mah bisa dipalingan aing. Keun sia tingalikeun. Isuk pembalasan aing melalui kejam. Bae aing rek apa api-api teu apal sia. Awas. Keun isuk.